Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya. Hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ke-24-nya ya karya Ibu Enok. Kumaha atuh lajengna ye carios mangga urang kawitan. Nyi tuh tempo geningan nyi aya jalma anu keur gugurusak dinu bala cek oding bari tutunjuk ke kapalebah kidul harita. Jalema itu teh jalema manya ucing mah bisi kajajaden Kang sieun atuh da di tengah leuweung ieu teh bisi lain jelema maneh mah yeuh maneh ge osok lain gugurusak kitu teh di leuweung ngarakai hanya ari di lembur mah atuh komo deui ieu mah beda di leuweung atuh sieun borangan teuing pamajikan teh yeuh piraku tengah poe kieu aya nu kajajaden mah cek oding keheul kituna. Kela Kang kela naon atuh naon cek Nyi Oning kituna gancang wae nuturkeun ti tukang sanggeus deket ka tembong saurang nini keur nonggeng. Punten nini anu ditanya teu malire teu ngalieur teu nembalan jongjon wae mulung suluh. Kang cicing wae geningan na teu daek nembalan buah lain jelema maneh mah yeuh teu kadengeun meureun nya da geus kolot cek oding sabari ngareret kituna. Punten mak punten nya wae ninina curanggeuk nini teh ngalieuk gebeg oning ngagebeg reuas anu ditanya kalah merong wae. Saha si laing teh ieu tanaon datang ka dieu cek nini katempo beungeutna inggis nemongkeun teu suka harita. Punten ma abdi teh bade naros saung butut anu di ditu teh geuningan ma anu dicicingan ku Aki Soma nya ka mana ayeuna geuning ayeuna mah teu aya ukur aya tapak ngaduruk wungkul. Si Soma geus maot jelemana ge geus kana 2 mingguna maot. Heueuh maot puguh kaduruk saungna ge tengah peuting jeung si Soma nya deui katulah tuda laku lampahna sorangan meureun mana kitu oge sok ngadukunkeun si eta mah ari si laing teh sahana si Soma ieu. Sanesa saha kuring mama ka dieu sote menang beja ti batur baruk si Aki teh jelema sakti cenah kitu bisa ngubaran panyakit kalasan we kuring teh ngadadak nyeri leungeun kuring teh borok geuni cek oding kituna nembongkeun leungeunna. Hal kunaon mimitina na bisa kitu nyaeta luka kunaon ni ujug-ujug wae leungeun teh kieu lain dibawa ka dokter atuh dipariksa apana puguh ku dokter mah obatna aya alatna deui. Aduh mak sieun abi teh sieun kunaon disuntik ge da ku jarum atuh sagede emet ieu paling ge asa digegel silem atuh hanya lamun disuntik mak
Ari prakna mah kudu diteuk-teuk kumaha? Anya atuh geus uyab kitu geuningan. Nah, bisa kitu atuh. Cek nini kituna hayang apal. Oding mah jeung ni oning silih reret ngeluk tungkul dua nana tewani wakca. Wakca balaka puguh sieun lamun cumarita nu sabenerna moal burung disalahkeun. Geus atuh ayeuna mah hayu milu kalandeuh. Tuh, ieu mah emak mah di ditu. Nya wae bring oding jeung nya oning ngabring laleumpang kituna. Nuturkeun nini terus kahandap saenggeus nepi ka ruburuan imah. Gancang wae nurunkeun suluhna dina pangais. Gubrag suluh digebrotkeun satarikna bangun berat mamawa. Terus nini teh lempang. Cebuk cai tina jero gentong disiuk ku batok kalapa. Meunang gagangan regot caina terus diregot. Culanggek nini ngadilak kituna ka oding jeung nya oning. Sabari nitenan sabudeureun tempat asa kataji ku astrina tempat. Sanajan dawuh ka mamana ukur saung sagede pelok. Tapi betah cenah aya di dinya. Taya hawa sieun taya keueung. Da jiga saung kisoma anu sok raweuy ku sieun. Kang ngeunaheun nya Kang nya. Aduh asa ting trim kana hate cek Nyi Oning kituna ngarasakeun angin. Nya Nyai asa was di dieu teh. Inget akang mah Nyai keur jaman budak hirup acan loba kahayang, acan loba kapusing, meuni endah ieu teh tiis kana pikiran. Jang, kadenge sora nini kituna ngagerowan. Kulani kadieu sakedeung. Cing, bukakeun kaena atuh itu. Cek sinini marentah kituna ka oding. Oding ngareret ka Nyi Oning nu geus aya di gigireunana. Ku siwel kaen dikaluhurkeun harita. Siuk. Sinini nyiuk cai tina jero gentong batok kalapa. Terus dijampean kadenge mimitina mah maca bismillah terus sahadat. Tuluy ukur gegara nyeman wungkul. Biur cai meunang ngajampean disemborkeun kana leungeun oding. Aya karasa aneh. Cai maseuhan leungeun karasa nyecep kana tulang borok nu satadina peurih. Panas ngadadak sirep tiis kacida. Bilatung nu uyab ngagorogotan leungeunna ngadadak ngarelek murag ka handap. Pluk pating darapluk marulagan usak-usik dina taneuh. Ih meuni sieun cek Nyi Oning ngabri gidig asa murel meureun. Nya telila bilatung teh murag terus paeh ting karuyek deui. Borokna nu tadina beureum nanahan bisi wae terus bae garing. Ae ni aduh. Si laing mah tuda sok dalek ka batul. Tah jadi katulah eta teh sarua jeung si Soma anu dipuntangan ku si laing. Ayeuna teh tiwas pakupamolah solangan. Oding teu nembalan ukur ngeluk tungkul. Yeuh legepkeun cu papatah emak teh nya. Hirup mah udah ngagugu kana dunya, udah ngagugu kana nafsu. Apan ulang hirup di alam dunya teh sahalita ieu. Mun saukur ngimpi cenah cek Darso mah lila lagu.
boga naon oge anggel. Ari keur ngimpi mah atuh bohong. Nya sarua aya, imah agreng, taneuh lega, sawah ngampar ieu. Kandalaan ngajajal, lamun geus mulang ka deui mah ka asal dipundut ku mantena. Horeng urang teh ieu teu boga naon-naon. Ungkul kain lawon salembar eta ge kanutupan awak urang ieu. Ngadenge kitu teh oding mah terus wae ngabandungan bari tungkul. Inget wae kaindungna nu dilembur cenah pasti wae mapagahan jiga gitu. Menggeus atuh cu teu kudu ceurik ayeuna mah lakonan anu rek disinghareupan ku si laing duaan. Wayahna nya balik ti dieu si laing teh kudu sabar, kudu narima ceuk si Nini sabari ngasongkeun 2 lembar daun seureuh ka oding ka Nyi Oning. Nyi Oning jeung oding mah kalah ting colohok teu surti kana naon maksud Nini. Nyajang naon ieu teh daun seureuh. Gandeng atuh. Cekel yeuh hiji sewang sinapa geus ngepelna. Nya antukna mah oding silih tetep wae kana leungeun nu ngeupel daun seureuh barang ngalieuk deui ka arah si Nini duanana reuwas. Si Nini geus ngaleungit kituna teu aya deui di imah gubuk nu tadi. Ngadadak leungit aya bekasna ukur tanggal maliding jeung tatang kalan sejen anu ting aroyag katebak angin. Haye Nyai, nah kamana si Nini teh Nyai? Geuning ngaleungit. Ih, hayu ah, urang balik Kang. Nya hayu atuh. Aduh paur akang mah. Kakarek oge malikeun awak duanana. Kadenge harita geus nyampak di hareupeun oding Nyi Oning nangtung di tengah leuweung geuningan leuweung galadagan ujug-ujug geus aya di kota. Duanana pating polohok bingung. Kasabudeureun eta tempat kasampak mobil pemadam kebakaran indit. Terus aya hiji sasaungan geus tutung kaduruk di sabudeureun saung. Loba jelema pating rariung nyebutkeun ngaran oding jeung Nyi Oding harita. Oding. Nya duanana sirih deret Oded geuning anu ngagorowog teh geuningan geus tutung kana saung anu geus tutung. Ned. Oding, maneh teh hirup kene euy. Duaan teh salamet. Syukur atuh syukur. Nya Oding jeung Nyi Oning teu ngarti kana naon nu geus kajadian taya anu di tengah leuweung tadina. Naha geus aya di kota. Jaba saung saha nu geus kaduruh pinuh pananya nu teu bisa dikedalkeun. Nya Ned, nah aya naon ieu teh? Alhamdulillah Bade teh. Alhamdulillah sugan teh maneh we nu asak tutung dina warung jero warung maneh teh kitu. Warung eta warung uing geus kaduruk kusaha? Saha nu geus ngaduruk warung uing? Ai teuing atuh. Uing eta apal ieu. Ane maneh ka mana atuh kajadian ieu? Eta leungeun ku manehna kunaon leungeun? Poho Ned. Isuk teh rek balanja ka pasar, uing teh ninyuk cikopi. Hari prak cicai panasna nyembor kana leungeun. Jadi weh uing jeung pamajikan uragiru indit ka dokter. Poho tadi pareuman tagiwur tuda.
Maneh mah atuh untung we, atuh sakitu ge untung. Maneh doaan selamat uing ge yeuh geus ngabejaan ka lembur. Maneh duaan teh teu salamet. Wah geus imur jelema mah. Maneh teh geus maot. Eueuh, hutan kumaha atuh ieu, Ned? Kumaha? Oding kituna. Geus ayeuna mah nya. Wang balik heula ka lembur. Bisi kolot maneh ceurik wae. Cek, Uned, ari Nyi Oning mah molohok wae. Kamari mah cenah sagala boga, sarua boga gening ayeuna teu boga naon-naon deui. Balik deui ba langsak. Oning maneh teh kunaon oning. Kalahkan ceurik atuh. Cek si Uned babari gagaro teu ateul kituna. Tamoga duit cang ongosna maneh. Cek si Uned ka Oding kituna. Gila tungguan dia, tungguan. Nya si Uned terus ini ka bedeng. Nyai wayahna meureun nyi urang teh kudu balik pikir nyai usaha deui nu bener ulah waka kagoda ku dunia ayeuna mah urang balik we ka lembur urang usaha sabisa-bisa Kang baluas nyai mah Kang kumaha atuh urang dirembur masih aya keneh kitu imah teh. Sugan wae aya imah mah aya keneh. Lamun eueuh da apanan tadina oge imah urang butut. Teu boga imah halus. Cek Oding sabari nyusut cimata anu ngeclak kana pipi. Nya harta bandana bea kabeh taya nu nisa. Uyuhan duit mah jeung emas geus diampihan kana tas Nyi Oning harita jeung baju. Mung sakitu nu nisa nu sawareh mah tutung taya nu kapulung. Nya harita jol wae Uned geus balik deui harita. Ning, maneh teh rek mulang ayeuna. Yeuh, jang saongkoseun mah aya. Jang saongkoseun mah aya nya. Naon namina teh yeuh? Pokok deui mana atuh? Catetanana teh kena. Hilap deui nya catetanana tuh. Yeuh, aya, jang saongkoseun mah. Tinulian ongkoh cenah tadi milu mairan. Milu mauran din. Cek si Uned ku siwel kana pesak calana ngepelkeun duit kana leungeun Oding. Naon ieu teh Ned? Jang ongkos maneh. Hampurannya kuring teh teu bisa nganterkeun ka lembur. Da kumaha geuning? Pacamakanna loba di dieu teh. Eueuh hatur nuhun atuh nya. Hampura kuring teh deui kalah nyusahkeun ka maneh jeung nu lain. Ulah kitu euy, ulah kitu nya. Bagus kudu sakituna. Kudu sakuduna yeuh. Urang teh silih tulungan komo ieu. Tas kamusibahan atuh wayahna nya uing jeung batur anu salembur nulungan ieu teh yeuh. Lain deungeun-deungeun leuwih, lain. Nya kuring ge ngarti. Hatur nuhun atuh nya. Mugi isukan jaga pageto. Kuring sakeluarga bisa mulang tarima. Karena sagala pitulung maneh Ned. Pangbejakeun kanuliannya. Hatur nuhun pisan. Katampi kitu kasayanana. Cek Uned ukur imut kituna katempo marah mai. Nulungan ka Oding. Kitu deui Oding katempo rada dagdag. Oding terus ngaleng kana tak-tak Nyi Oning indit duanana muru ka terminal rek mulang ka lembur.
Ringkes carita Oding jeung Nyi Oning nepi ka lembur jut duanana turun barang paamprok jeung jelema jelema nu aheng eta jelema nempo Oding jeung Nyi Oning turun tina angkot kalakah lumpat papetot petot aneh karunya nya nuhun nya aduh aya wae ieu mah. Kang, nah nya jelema teh kitu ningali abdi duaan teh Kang. Duh ka Nyai kunaon nya aneh. Dan bae Nyai ulah sok dipikiran teuing lalieur kana sirahna ge Nyai. Jodek, aya jodek bojor, jodek. Cek eta jelema nu lumpat ngagorowok. Atuh Oding teh kalakah milu lumpat kituna. Tungguan Mang, tungguan aya jodek di mana? Oding ngagorowok kituna sabari lumpat. Nah jurik teh milu lumpat euy. Aya jurik tolong. Nya di mana ya juriknya? Mang lain jurikna. Mang Oding jurik. Cek anu ngagorowok kituna tumanya ka Oding. Maksudna kumaha? Mang teh anu namina Mang Oding sanes. Baru kumaha ieu teh? Apa nisuk diwewarakeun di masjid. Cenah Mang Oding maot pada subuh kamusibahan warungna kahuruan tayen nyesa pasti ieu mah ridewa. Pasti ridewa ieu mah jurik tolong. Lain ieu mah lain ridewa ieu mah Oding suruding. Disangka jurik teh yeuh meureunan ku budak. Paingan atuh yeuh cek si Uned ulah reuwas lamun nepi ka lembur disangka jurig geuning nya aing teh kajujurigan kitu. Akang mah da kitu lumpat bedas-bedas teuing lain kuring ditungguan atuh. Sieun badina gedo tolong jurik. Kumaha lamun kuring didahar ku jurik euy. Ari emang masuk aya wae. Moal daekeun atuh. Pahang mang mah tulang nage. Tolong. Sok aya wae. Geus atuh. Nah gitu. Tuh pamajikan ge aya tuh. Nah disangka jurig wae karunya. Ari akang geuningan kabina-bina teuing nyarios teh ieu teng teuingeun pamajikan sorangan disebut jurig pan heueuh saruana jiga jurig cek Oding teugeg sabari ngareret ka budak lalaki nu nangtung gigireun. Bener kuring teh disangka jurig Kang. Tuh loba nu ngomong tadi keun bae lah ulah kitu. Cek Nyi Oning kituna tumbanya sabari mulak cangkeng. Hapunten Bi, hapunten nya aduh tadi teh atuh da isuk teh ngadangu aya bewara ti masjid. Cenah bibi jeung amang atos maot ti isuk oge seueur anu ngalayad karorompok amang. Cek eta lalaki kituna cumarita. Apaan cek si Uned ge kitu Nyai. Teras kumaha ieu teh Kang? Nyawang mulang heula ka imah ke caritakeun nya kajadian nu saenyana. Atuh kumaha? Ari Nyai anu tadi akang ngomong ka si Uned kumaha? Sugan teh urang teh maksudna teh cumarita teh tos lumampah ka ditu. Cek Nyi Oning tekabat nyarita. Ulah dicaritakeun eta mah. Pamali ke dicarekan ke ku batur.
Hae, naon atunya ieu teh? Kunaon maneh ieu? Meni dengdek-dengdek kitu. Oh, teu ngarti, cu, teu ngarti. Meunggeus ari teu ngarti mah meunggeus. Jug balik ka ditu. Karena nahaon nangtung di dieu. Nya nya, kenaon nangtung capek ieu teh. Di dieu oge capek, eueuh nu muruhan deui nya. Hayu atuh Kang, hayu ah. Urang mulang wae ka imah. Cek Nyi Oning ngaleng nungeun salaki. Muhun atuh nuhunnya tos manco Bang Bebe. Muhunnya Bang Bebe. Nepi kaburuan imah kasampak bendera koneng anu ngalebet katebak angin Nyi Oning oding mah ngarandeg heula waas kana hate celak cimata ngaradak ngecelak kana pipi Nyi Oning. Aduh ya Allah ya Robi dedeh teuing nyaan geuning kuring teh geus dianggap palasra. Kumaha lamun saenyana kuring jeung pamajikan palasra dina poe ieu murang kalembur ukur ngaran kumaha nasib barudak kahareupna. Duh ngahelas hate teh duh hampura kuring. Kang uyuhannya kuring teh masih kene salamet, masih dipasihan umur nepi ka poe ayeuna. Tiasa ngadongeng deui maksudna teh kumaha ieu teh ih. Kumahanya lamun mulang kalembur teh jurigna Kang. Ari akang make nyiwit maneh mah ngomong teh kamana wae. Nyeri teu? Nyeri atuh Kang, nyeri. Heeh, berarti urang teh hirup keneh. Hirup keneh nyai lain jurig. Nyi Oning ukur baeud kituna terus nuturkeun lempang muru kana lawang panto imah. Assalamualaikum cek Oding jeung Nyi Oning bareng gebeg teu saeutik jelema nu ngorejat reuas nempo Oding jeung Nyi Oning nanggoh di lawang panto. Ayo Ding, ayo Ding. Anu ngaji pating burisat lulumpatan ka tengah imah. Kitu deui indungna ti tadi sabari ceurik ngalahun si bungsu sabari ngusapan sirah si cikal gancang ngareret ka juru panto. Haling geus haling cina jauh ka ditu kasabrang ka Palembang teh kasapeda alam eta teh ulah lek pupai-papai ka dieu cek indungna Oding sorana meni halimpu ongkoh sieun. Ma istighbar maya ya kuring ma Oding jeung Oning lain jurig. Oh neh nya ieu teh adi jurig nita istighbar lain jurig maneh teh euy. Maya jurig teh euy, jurig pokona teh. Bur wae teu kanyahoan deui digigir aya nu gabura ku Ciherang. Atuh ngareret Oding teh sabari ngusap beungeut. Ayeuna naonan Pak Kyai ujug-ujug nyembur wae ieu teh. Geuning teu ngaleungit jurig teh. Maneh masih hirup kene Ding. Muhun Pak Kyai. Apaan ti tadi kuring ieu teh lain jurig. Nyaan ieu teh maneh Oding anakna emak eta lain. Nya ieu teh bener. Anu bener ieu teh yeuh. Baruk maneh kamusibahan cenah. Teu salamet cek si Uned. Warungna katutup eta teh. Nah si Uned teu nelepon deui ngabejaan kuring salamet. Indungna gogodeg kituna. Teu aya kabar ti Uned. Dasar goblok si Uned teh. Cenah rek nelepon ka lembur. Bet teu hibur. Nah atuh aya-aya wae ieu teh. Dasar Uned. Jadi weh aing disangka ririwa. Aduh hampuranya. Ari sugan teh maneh ngajung jurigan we atuh.
Cek Kiai nu tadi ngabura kada banget oding. Ucup neng kadieu ye emak kasep gelis cek Nyi Oning kituna hayang ngaraeuh ka budakna sieun jeung muru kalah beki nyumput kituna kana tonggong ninina. Alhamdulillah Gusti, alhamdulillah anak kuring teh salamet masih keneh di tangtayungan. Kumaha ieu teh caritana geuning ti beja maneh si Uned teh teu salamet. Cek Kiai kituna panasaran nya oding teh diuk barabat wae oding cumarita kanu nanya nu aya di dinya ngan teu bebeja wae cenah ngawadul wae sakainget. Oh baru kitu paingan si Uned teh ngabejaan maneh teu salamet. Dataya tilasna cenah majarkeun tutung meureun jadi lebu cek mama Kiai kituna ngabandungan carita oding. Nya syukur alhamdulillah ari maneh jeung pamajikan salamet. Ayeuna mah kuring mah bade amit arit mulang alhamdulillah nya mak anak jeung minantu mulang ka lembur masih keneh hirup duanana kuring bade mulang nya mak. Cek Pak Kiai kituna sasalaman ka indungna oding mapai oding jeung Nyi Oning. Atuh jelema nu di dinya taya aya di dinya nuturkeun kaluar saenggeus kaluar mah planit oding ngarasa lapar alatan ti isu keneh can boga dan ngahuap naon ma aya sangu teu nah lapal maneh teh ding nya ma tah can ngadahar naon ieu teh ti isuk teh datagiweur di ditu kabanyalan aya sangu kotak dibere ku si Sudin 3 siki sangu kotak. Nah si Sudin masihan sangu kitu mah heueuh pan ayeuna mah si Sudin teh usaha kana canting ieu. Nah kana canting masihan sangu kotak asa teu nyambung mak. Eta geuningan anu aya salametan atawa pangajian sok masan sangu kotakna ka Sudin. Laris usahana geuning unggal nu hajat sok masan ka si Sudin. Catering mak catering. Anya mak catering lain eta atuh cacing mah kana canting paingan tengari ieu anya mah atuh entos wae nya teu kajadian poe eta. Oding jeung Nyi Oning babalik pikir kituna ayeuna mah teu hayang deui dagang teu hayang deui ngudag dunia usaha mah bae kana naon bae ayeuna rekana suluh beuleum deui sanajan teu sabaraha untung. Alhamdulillah dikeureueuh mah lila hasilna lumayan setelah cenah mang tahun-tahun usaha suluh kana suluh beuleum. Ayeuna geus jadi bos usaha kana suluh bisa muruhan jelema bisa nulung ka batur ayeuna mah leuwih mangpaat keur sare-rea. Aduh tamatnya mohon geuningan mohon tamat mohon Mang Bebe parantos tamat Mang Bebe dongengna mohon ka Pak RT Pak RW mohon nya tos tamat dongengna mohon. Alhamdulillahnya hatur nuhun kasadayananya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.